Ya aja ya duit aja. Oh, nuhun ya Pak RT. Kita nu karambet di dieu teh lain nu. Eta buka transfer mana teh. Alhamdulillah sakieu ge ingeutkeun keneh Pak Haji. Pak Haji di mana-mana sing cager sehat teh sing ka dieu deui lah. Tah, ce berarti ana mah boga modal seutik ge ce nya udah dagang naon ce. Geus kangkung geus teu payung mah. Kamari teh dagang kangkung. Dagang genjer, dagang eta deui nangalan sorangan. Nah, di mana teh? Eta di Sob Pak Haji terus balik ngarambet teh ya. Oh. Aya halus bunda apa naon? Bunda nya. Dagangkeun we. 2000-an laku. Lumayan aja. Telepon, Cok. Telepon di saha Pak RT? Bu, Pak Haji. Pak Haji. Oh. Sok atuh angkat. Loh. Assalamualaikum, Ji. Waduh, kumaha kabar sih? Oh, geus balik. Gini teh balik ka dieu. Oh. Di mah Haji Odang. Gini ka mah Haji Odang. Oh, teu cager. Oh, si mana ge aing ngaranna di dieu mah eueun nguruskeun nya bajinya. Eta teh duit transferan teh geus di ieu da geus diberekeun ka Jembag. Ieu buku keur di Jembag ieu ge. Keur di Jembag. Eta kumaha? Ngarambet. Oh. Saya ngobrol jeung Jembag. Oh iya. Ya, ya. Ya, ya. Pak Haji ya. Heeh. Saya ngobrol cenah jeung Ece. Assalamualaikum Pak Haji. Halo? Oh, tekan dengean. Ya, aku Cek. Dibalik apa? Oh, dibalik. Oh. Aduh. Panggil pohon deh ngapa jadi aja teh. Sugan teh. Teh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Haji. Ya, iya Cek Mbag. Oh, wih ka Bumina Haji Odang. Mohon. Nya sing buburu cager lah nya Pak Haji nya. Nya eta ge nyarios sih Pak RT ge. Ya mun aya rambeteun mah ku uceu we. Da Pak Haji entos nyarios cenah. Ka abdi. Mohon. Yuk nyarios jeung Pak RT dewe nya. Nya
Ya Pak RT. Oh, kayaknya. Halo Ji. Eh, oh, engke dibejakeun ke Cembag eta. Dan eta teh cenah ngeleng-ngeleng kok cenah. Heeh. Ngeleng nya. Ieu dibejakeun ieu parup-parup kok. Heeh, parup-parup ieu. Emang mau balik ke dia? Oh. Gimana kontrakeun? Lamun aya gitu. Lah, waduh, ke sawah kumaha sawah? Kebon eta. Oh, kurang wae. Tuh. Asa transfer we lah. Nya, si sehat teh nya, Ji nya. Assalamualaikum. Aduh. Cagurnya aja teh dah. Ada isukan mah kalio we. Maju ngeleng deui Pak RT. Ngeleng we dengke dibejakeun deui ke Pak Haji. Cembag kalio isukan mah gitu. Ngeleng. Oh, aja. Boga banderan teu. Tahun eta mah 17 bulan Agustus teh kudu rame euy. Pasang bandera gitu ke sisi eta teh. Aya bendera mah RT ke dipasangkeun. Maksudnya gitu teh supaya ada Awina doang eueuh. bogum eta kamari teh neangan suka euceung nginjem pragaji teh. Si Aki di mana nondon meureunnan teh kapanggihna teh. Di handapun kasur, Jo. Oh, kapanggih gaji teh? Astagfirullah, buat itu dan handapun kasur. Oh, ponon dan meureunnan aki-aki. Gitu nya nya. Heeh. Terus ya dah. Cah. Pamit ae. Sambarian arek malah tutut suka naya di empang. Berarti isukan eueuh isuknya ka ieu. Kali isuk-isuk we engke di WA-keun ka Pak Haji. Iya, anu mana Pak Haji? Anu ieu? Nu biasa eta kan aya nu kadua paling ge nu kadua nya eta. Aya pinoda, Cok. Oh, tinggal ngelengkeun nya geus senang nyitak. Nyitak. Heeh. Ayo, Cok nya. Ayo, Pak RT. Aduh, ieu galade teuing euy teh. Keur tiang bandera teh. Aing mah. Dia bagus meuli di chatna. Usah kumah-kumahnya apa pesen deui kitu awinan kita. Gimana kudu di belahan. Nya. Teh, keur puting teh. Aya transferan di Haji 200 juga Cembag jadi ngeleng. Apa? Itu diberek itu dibere besing. Itu diberekeun besing kumaha Cembag mah. Eta urang sibuk ieu mah. Mulahan ieu. Cembag heula apa nya? Cembag itu. Dengan pegawai namanya menurut Pak kuliah. Kamari teh Pak RT. Iya non, nitah ngeleng di Pak Haji. Terus itu nama anu ngarambet teh ge dibayar. Abah Haji ditransfer ke Pak RT. Pak RT na kemana nya? Karena pasti tanggung jawab iya Pak RT. Amun nitah baca mah kamari ge dibayar ngarambet teh 200. Sabut segala murah ini.
cai ge mane eueuh kan ya kumaha minum di lieu. Ya sugan di lieu aya cai